Papandak deh sarang abdi sarang rarencangan. Stay terus di Baron Channel. Pokoknya mah tong poho di subscribe. Dah subscribe teh gratis. Tong hilapnya. Ayeuna bade ngaieukeun Persib kanggo main di Barito. Kumaha Kang Baron kanggo main di engke bade Barito, pendapat Kang Baron menurut ayeuna Persib teh kumaha gitu. Jadi kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun bobotoh dimanapun anda berada, pepenak jeung Wabi Baron nami channel biasa terus diterangan lah di komen di subscribe nya pencet merah nalur, insya Allah gratis lah, amanah ya asli, didoakan nu jomblo sehingga duka bogoh, amin. Anu terus sehingga duka bogoh entong putus, anu tak can gaduh damel sehingga gaduh damel, amin. Anu bade nikah seng ulah gagal nih karena sing lancar segalana, amin. Amin. Tah gitu. Jadi tentang enjing Persib menghadapi Borneo FC Barito. Oh Barito Putra yang akan diselenggarakan di kandang Barito. Di kandang Barito. Jam sabaraha? Goblok, sia. Amun teu salah 6:30. Jadi isuk teh kunci nama nya pasti kiper duka Akil Sapik, duka Made Wirawan Damai Deweran Kumargi masih kene rada nyerari awak senama duka nyerari suku. Tapi duka ketang kumaha enjing we Kang Abah Robet ngayekeun pemain-pemainna. Soalnya dari Kang Abah Robet mah saya sebenarnya sanes awon mah anjing pemainnya jadi kurang berjuangna kumanya asa aing geus main Persib. Jadi orang merjuangkeun tang sampai ka kitulah. Ari masalah bobotong mah nya alus goreng pasti dikritik, nya alus pasti atoh jang pemainna nya goreng sabar dengaran lagi cobaan jeung goda lah pasti aya wae dinu masalah kahirupan mah. Dinu dikritik kudu narimakeun. Dinu masalah alus ulah asa aing kuncina mah kitu. Cek para bobotoh. Urang bobotoh ti 85, umur urang kelahiran orang teh 83 lur. Aing kudu bejakeun mah. Tapi orang untuk merasa iri gitu. Bobot non Persib butut, Persib alusnya orang darah orang geus biru lur. Kebanggaan orangnya Persib Bandung gitu. Utamananya orang kudu patuh kanu agama, kudu patuh ka kolot. Mun dicarek kurang ngalawan. Urang baheula eudeuh nyetadion ka Bali, ku kolot diulah urang nurut. Edik nyetadion urang ti heula di Persibaya ku kolot jigue bae cokolot teh jual beas 2 karung nurut. Di Sijalak anu leungit maneh. Urang leungit 2 poe urang salah asup. Urang teh sugan teh eta teh beus aing. Apik teh anjing beus jurusan panganan goblok aing. Dinya aing kesasar lur. Urang neangan. Nah, aing teh euy di jalak harupat teh eueuh tukang naon eta teh tukang bacang, tukang sungkon anjing aing di mana? Nanyakeun ka kenek meureun. Pan kenekna molor. Aing teh jauh cicing kieu. Tah, aing teh jauh situasi Kan pengalaman Baron saat hilang di Stadion Sijalak Harupat itu kan naik bus. Tetapi bukan bus Persib. Bukan, bus Persib. Jurusan tapi jurusan Tasik Bogor. Aing teh naik, anjing teh jalan. Berapa jam, berapa hari itu? 4 hari naik bus. Pas saya teh mau bayar nggak punya uang, anjing kumaha aing teh boga duit, boga huntu palsu. Coba lihat. Aing teh gadekeun Pak, kayak gigi palsu. Coba lihat ke pemirsa, lihat huntu palsunya, lihat. Ini gigi palsu 40.000. 40.000. Gadekeun anjing pas gadekeun aing kumaha jang nebusna anjing ngajual bol anjing. Kasaha? Kita pasangkeunana anu tutorial masangkeun huntu kumaha eta? Ulah anjing. Awon ulah geus apa adanya untuk ompong paduli ulah jadi ngaranna gengsi. Pokokna mah Persib isuk kudu menang gitu. Menang we kuncin 3 poin lah. 3 poin. Doakeun ku urang sareanya me Persib menang. Ya kitu para bobotoh para pamirsa nu aya di bumi atau aya di mana-mana lah di alam dunya. Sakitu ti abdi sareng reng-rengan Baron Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.